Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng patepang dina pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah masih kena bisa patepang kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawasna urang aya dina pandang tayungan Maha Kawasa. Amin. Kumaha wareg liburanana wareg? Oke, Bapak bari ngabsen heulanya. Bari Bapak ngemut-ngemut deui. Nya nami-namina soalna Bapak ngajar hidup teh harita pas kelas 10 nya. Ayeuna pernah di kelas 12. Bapak hilang deui. Oke. Andri. Oh, eta Andri. Sehat ge? Mungkin lah. Udah pager mah. Anissa. Sehat Nisa? Coba ningali raraina buka masker. Julham. Oke, Julham. Ningali wajahna Julham. Siap. Alhamdulillah berarti nya dinten ayeuna sadayana hadir, alhamdulillah dinten kahiji berarti memang masih semangat kenehnya diajar. Oke. Tapi wayahna sanes ayeuna dinten kahiji di minggu kahiji, tapi Bapak hayang langsung lebet kana materi henteu berat teuing materi nanya. Bapak pada didukin heula kompetensi dasar sareng tujuanna diajar ayeuna teh. Kinten-kinten aya nu tos terang bakal diajar naon urang ayeuna teh? Hebat. Tos oh iya. Oke. Siap. Nah, materi nu kahijian nu bakal didugikeun ku Bapak nyaeta ngeunarang pedaran tradisi Sunda. Naon cenah kompetensi dasar teh ta ieu? Kompetensi dasarna aya dua nya, aya nu pengetahuan sareng anu keterampilan berarti engke aya praktek. Nah, Bapak didugikeun lah ti ayeuna. Insyaallah engke aya project kanggo hidupnya di akhir bakal ngadamel video dokumenter. Tapi nu dinten ayeuna bade didugikeun nyaeta ieu anu pengetahuanna heula. Nyaeta menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda. Tapi kebiasaan di urang gitunya. Lamun tema dipasihan teks ya dua kacanya, dua halaman baca pasti sok rada lieur. Nundutan malah mah. Nu mau Bapak nganggo media nu sanes. Teksna ku Bapak dilebetkeun kana hiji video. Terus aya IPK. Ya, IPK teh naon Pak? Pencapaian kompetensi. Jadi tujuan lah ya. Anu kahiji tiasa menyimpulkan isi teks pedaran tradisi Sunda. Engke Bapak aya LKPD, dirinya hidup terus terkedah naon wae panu di eusianana. Engke poin anu kedah di eusianana nya intisari dina eusi caritana terus aya dina LKPD. Anu kaduana tujuan dina dinten ayeuna nyaeta merinci struktur teks pedaran tradisi Sunda. Strukturna aya naon wae kitu Pak? Engke saatos ieu ku Bapak dibahas. Oke, dugi ka dieu aya bade taroskeun. Oke, Bapak bade naros heula ka Alpi. Alpi tadi teh mana? Iya nya Alpi teh barusan. Iya. Alpi kira-kira penting teu? Ya, penting teu urang diajar pedaran tradisi Sunda? Penting. Nah, habat penting. Meh terang karena Sunda. Utamana kabudayaannya nya langkung heureut deui langkung sempit deui nu aya di sabudeureun urang nu aya di sekitar urang. Sing emutnya urang lain rek mi Gusti tapi rek mupusti. Naon apa maksudna? Bukan ingin menuhankan tapi ieu mah rek memelihara. Hanya sebatas itu saja. Yang tedugi ka urang teh nyembah sungkem naon sasajen salurupan teu. Ya, hanya mupusti teh sanes mi Gusti sing emut. Oke. Nah, ya udah kan tadinya. Nah, satu acan lebet kana materi inti, hidup kudu apal heula kumargi tujuanana udah ganana kana nganalisis isi sareng struktur. Minimal hidup kudu apal heula nu bakal dianalisis teh.
anu ayeuna bakal dibahas teh minimal hidup apal heula struktur dina pedaran aya bubuka engke dina LKPD na teh serat mana anu kalimat anu lebet kana bubuka, mana anu lebet kana isi, mana anu lebet kana panutup. Janten dina video anu engke ku Bapak dipintonkeun bener kudu bener-bener ngabandungan ambeh urang apal. Tadi ku Bapak ditaros ka Alpinya penting teh diajar pedaran penting pikeun ngamumule tradisi. Tapi nu jadi masalah, nu jadi soal di dia aya nu apal teu baduy. Terang. Pernah nguping baduy. Naon aya baduy teh atawa aya naon di baduy teh? Di daerah Banten. Kampung nu aya di daerah Banten. Eusina kumaha? Tradisi nu aya di ditu kumaha? Berbagai, ada dua macam. Ada yang kental, ada yang Kentelna lebah manana? Baduy dalam. Di baduy dalam, baduy jero. Bari ka Bandungan. Bapak tes gaduh LKPD. Ya. Oh, tapi ieu LKPD dikerjakeunana per kelompok. Ya, ieu dikerjakeunana per kelompok. Ayeuna hidup sadayana kumpul per kelompok. Bapak moal ngadamel kelompok anyar. Bapak hoyong kelompok nu kamari we bahasa kelas 11. Aya kan? Aya? Oke. Mangga kumpul ayeuna per kelompok. Der. Ini teh kampung saya, Kampung Gajebo. Adanya di Desa Kanekes, Banten. Disinilah orang Baduy tinggal. Ya, saya orang Baduy. Nama saya Kasim. Boleh saja orang-orang bilang kami kuno, ketinggalan zaman, yang tengah arti teknologi. Tapi buat kami itu pilihan untuk hidup berdekatan dengan alam. Pilihan untuk menjadi penjaga sungai dan hutan. Itu yang membuat kami berbeda. Dan itu yang membuat kami kaya. Saya mah bangga. Indonesia bagus. Oke. Kira langkung eta nya video pedaranana. Teksna tadi aya dilebetkeun kana naonnya video pedaranana. Ayeuna bagian nganalisis. Aya dua nu kudu dianalisis nyaeta anu eusina nu tadi poin-poin saya sareng nu kaduana ngeunaan strukturna. Kelompok hiji margi aya 4 kelompok. Di dinya poin aya 8, urang bagi-bagi we. Jadi 2 poin sewang. Ya. Anu ieu ngabahas anu sistem kepercayaan sareng beda baduy luar jeung baduy jero. Anu yang kedua aturan adat sareng bakaca-bakaannya pada melanana. Anu katilu ieu aspek teknologi sareng bahasa berarti atas aspek teknologi sareng bahasa. Ieu nu kadua terakhir. Naon ari leuit sareng anu ada tradisi sanesna deui. Sip. Kelompok hiji. Cobi dugikeun hasil tadi nganalisisna ya. Mangga bari usaha. Sok. Sana mina. Resti, mangga res. Nah, ngadeg we kitu. Sistem kepercayaan masyarakat suku Baduy nganut kepercayaan. Daunkeun, usahanes daunkeun. Sunda Wiwitan. Bedana Baduy jero jeung luar nyaeta Baduy jero mah sok ngangge baju hideung sareng bodas. Geus dibiasakeun teu make sendal lamun imanna masih pilih. Sedangkeun Baduy luar nyaeta terbuka jeung canggih. Anu kaopat? Naon anu leuit teh nyaeta lumbung padi. Fungsina jang nyimpen padi atau pare hasil panen anu dipakena pas acara-acara tertentu.
ada tradisi liana masyarakat Baduy nyata masih percaya pakai jimat, masih pakai ikat mastakan warna bodas, masih pakai obat-obatan alam. Sarang ulang ngarekam di suku Baduy jero karena dianggap itu sunnah. Oke. Sip, hatur nuhun. Eprak lah nya keprok kang sadayana. Ayeuna kana struktur anu bade ngadugikeun. Cobi saurang we anu ngadugikeun kalimah bubuka. Anu lebet kana bubuka dina teks pedaran tadi. Semoga ini teh saya kajawaannya di desa Mangke. Besi agama Sunda Wiwitan. Tos, eta heula bapak nosna bubuka pun. Ayeuna kalimat panutupna bade kusaha dibacana? Putra, oke Put, kadang Put. Kumacana tadi kalimat penutup dina pedaran teh. Bagi kami baik batur ngomong masyarakat kami mah ketinggalan zaman dengan teknologi analog. Oke. Ede. Baduy mah geus ngajalikeun eta teh pilihan geus tugas kami ngajagaan anak. Oke, sip. Tah kirang langkung eta nya. Nu lebetkeun strukturna, nu lebetkeun panutupna. Keun wae cenah urang Baduy disebut kuno, disebut tinggalin zaman, eta mah da pilihan hirup urang Baduy. Tapi dah hirupna geus kitu pilihanana. Jadi dipake atau hirupna jang ngajaga lembur, ngajaga leuweung, ngajaga walungan. Ya, eta pilihan urang masyarakat Baduy. Tah kirang langkung kitu. Ya, nganalisis teh. Ayeuna satos urang rese nganalisis, tadi diskusina kelompok, ayeuna aya evaluasi sakedik. Aya 5 soal anu engke dievaluasi ku Bapak didugikeun dina Google Form nya, tos didamel QR code na engke ku hideup kantun di scan. Mangga kerjakeun soalna mung 5 soal. Ieu mah dikerjakeun individu nya, dikerjakeun individu. Mangga kantun geus ya. Apa? Aya 5 soal, poinna maksimal 10 ya. Puntenna sabaraha sok kirim. Ku Bapak langsung ditembongkeun nilainya. Daya. Bapak ditolong di dia. Median rata-rata 10 sadayana leresnya. Ya, aya lempat hiji salapan tuh. Sigana tadi tah. Anu teu terang 40 sigana. 40 teh naon? Bapak-bapak, 40 teh naon? Emang bener jimat. Oh gitu. Berarti aya kelompok sanes lepan. Oke, keprok lah ka sadayana. Tah, kirang langkung nya eta nya aktivitas diajar urang dinten ayeuna. Alhamdulillah berarti nya tahapan-tahapanna terus dilaksanakeun tinggawitan nganalisis pedaran artikel nu Kampung Baduy. Urang jadi apal satos nganalisis teh kapercayaanna naon, rata-rata pada melana ditu naon, adat istiadatna aya naon wae. Aya tadi di sana soal aya kapuru teh naon. Oh, urang Baduy mah masih kena percaya jimat sareng anu sanesna. Mangpaat sareng kacindekan teh kesimpulanana dina dinten ayeuna diajar teh kumaha gitu. Ya, bade. Teu naon, sok. Jadi manfaatnya teh orang jadi tahu gitu gimana masyarakat Baduy dalam keluar dari segi teknologi, terus kepercayaannya, dan apa satu lagi teh mata pencaharian. Oke. Kira langsung gitu ya KBM dinten ayeuna. Hatur nuhun ka sadayana nya pantos naon teh ngaregepkeun nya engke ka payuna ya. Minggu payun insyaallah masih lebet karena materi nu pedaran tradisi Sunda. Insyaallah minggu payun nganalisis aspek kebahasaanana. Tapi engke kumaha didugikeun ti ayeuna project kanggo di mingguan anu pamungkas, mingguan ka-4 insyaallah kegiatan pedaran ieu teh bakal aya 4 mingguan. Mingguan ka-4 hidup kudu tiasa ngadamel video pedaran tradisi. Mangga ti ayeuna survei ya, aya tradisi naon anu disabudeureuh urang. Pamungkas ti Bapak aya nu bade diaroskeun? Ka museum bade naon nu dibahas? Baju adat kebudayaan Sunda oge. Oke, tapi baju adat Sunda berarti nya nu dimaksud. Mangga biasa eta oge. Sakitu anu kabeh haturnya saya can ditutup. Bapak hoyong dipimpin doa heula ameh kagiatan urang lumangsung lancarnya aya dina kabarokahan. Hoyong usahanya kaemna saha? Ilham. Oke, Ham. Mangga Ham. Oh, dirinya ngadeg dirinya. Pimpin dirinya. Jalan-jalan alurang bubaran
Sok berdoa menurut agamanya sorangan-sorangan. Berdoa dilaksanakan. Hatur nuhun, sakit kopi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon masih emu jargon? Masih. Masih? Oke, jargon heula.